kaya jagong jeung baturna eta sarebu literna kawit wajib ngaluarkeun pareenggeus ditapian nu hapageus ditapikeun nu basa geus digaringkeun nu hapageus ditapikeun nu basa geus digaringkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Masih keneh nyarioskeun anu mantak ngabatalkeun kana salat. Kamari teh aya nu disebat nambahan rukun, nambahan pagawean. Eta teh mantak batal. Ngan aya nu dikajabakeun nyaeta sapertikeun jalma anu salat namasbok anu tingaleun tingali ka dieu bilih eta bilih teu ngartosnya. Imam teh geus ruku ari urang teh kakara datang. Pas urang takbiratul ihram imam teh geus sujud. Tamaka tugas urang teh sanajan kakara takbiratul ihram kulantaran berjamaah urang milu naon? Milu sujudnya Allahu Akbar. Kulantaran imam sujud urang langsung milu sujud. Ngan pedah sujud nu eta teu diitung rakaat. Ngitung rakaat mah engke we geus urang nangtung deui. Tah eta urang sabada takbiratul ihram langsung milu sujud kan otomatis sujud eta mah teu jadi rakaat. Tah sanajan teu jadi rakaat urang teu disebut nambahan rukun sabab eta mah nuturkeun kana runtuyan salat imam. Tah lamun teh mah nambahanana henteu dina gambaran kitu mah gambaran urang salat sorangan ujug-ujug sujud tuluy nangtung deui. Tah eta mah kakara disebut nambahan rukun. Jadi nambahan eta ge nambahan rukun bieu ge Allahu Akbar tuluy sujud teu diitung rakaat tapi ku urang dipigawe eta mah nambahan rukun anu teu batal sabab urang nuturkeun imam ngan can diasupkeun kana bilangan rakaatnya atawa Allahu Akbar imam teh keur rukunya kakara ge urang rek miluan ruku imam geus i'tidal tah maka nu eta can diitung rakaat. Ti samet mana atuh nu diitung rakaat? Lamun urang bisa babarengan ruku jeung imam bari kaburu tumaninah istilah macicingnya imam teh geus ruku Allahu Akbar ngan imam rukuna lila ieu urang teh Allahu Akbar tuluy milu ruku kaburu bareng ruku jeung imam maka eta nu urang pagawean salat urang diasupkeun kana rakaat istilah mah kaya-kaya geus meunang sarakaat sabab naon milu ruku jeung imam ngan lamun teh mah teu kaburu ruku jeung imam urang ruku imam geus i'tidal tah eta mah teu diitung rakaat nya tah jadi patokanana dina ruku lamun kasusul dina ruku maka meunang urang sarakaat
ngan lamun dina ruku teu kasusul kaburu cengkat imam teh maka rakaat nu eta ulah diitung kartos teh. Nah, bisi salatna tingaleun aya urang mah tara tingaleun nya insyaallah. Teras wabitarodudi pihi ceuk kamari ya, niat megatkeun salat teh batal keur salat rek dipegatkeun salat teh kakara nyebut arek henteu nya ta eta teh geus batal nya. Mantak ulah loba naon ulah loba tujuan keur salat mah salat we kitu. Ta ieu mah megatkeunana teh mangmang pegatkeun ulah tak kitu nya osok tara taranya. Tah lamun teh mah mangmang antara pegatkeun ulah ieu teh salat teh pegatkeun ulah tapi hayang modal ieu teh. Paratkeun atawa pegatkeun ieu geus hayang teu kuat hayang modal atawa hayang hitut. Tah kumang-mangna eta teh mantak ngabatalkeun kana salat ku nyebut atawa dina hate boga tujuan pegatkeun ulah maka salat otomatis batalnya. Hayang hitut tawa hayang modal mah tahan we nya ari kira-kira teu mantak ngaburusut harita mah cenah keur sujud teu kuat nepi ka hitut nya tinggal wudu balikan deui nya. Ngan ulah we ngahaja keur sujud ye ngeunaheun disebrengkeun we teu kenging nya makruh. Tah ae pikot iha ae awil istimrori fiha patab tulu halan batal harita keneh ragu-ragu tehnya limuna fatihil jazma al masruto dawamuhu kal iman. Jelas eta mah. Nu terakhir sanes terakhir aya keneh di handap pangais bungsu ngeureunnya wabi ayam dia ruknun maca nama tiasa bi ayam dia ruknun bi ayam dia ruknin tapi orang mah moal protes ieu nya ada teu apal. Wa bi ayam dia ruknun jeung kalawan yen ngaliwatna hiji rukun min arkani sholati tina sholat ma'asyaki finiyati taharumi sartana mangmang dina niat takbiratul ihram ae pi aslil ityani biha. Mangmang ieu mah contoh kama lausaka hal nawa zuhron au asron sapertikeun keur salat urang teh keur salat asar Allahu Akbar geus beres maca Fatihah teh kela tadi urang niatna lohor tawa asarnya tah sapertikeun kitu niatna lohor tawa asarnya tah lamun teh mah mangmang bari urang geus meunang rukun geus meunang naon geus meunang takbiratul ihram geus meunang maca Fatihah geus ngaliwat kana rukun teh geus meunang nya rukun teh tuluy urang teh mangmang di mana we mangmang namanya rek sabada takbiratul ihram arek sabada Fatihah rek sabada ruku rek sabada sujud kela tadi teh niat teh lohor tawa asar ieu teh sapertikeun kitu maka eta teh salatna batal nya